Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jacara carios Ratu Warajit Malespati. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng anu basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia mancok kandongeng emang di mana wae ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin oge dilalancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados tenyang kolong ting kena waktos, urang sami-sami dangukeun kumaterasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana prung Basa nempo si awewe teh ngaleungit, Patih Arya teh maneh kaget nu lain di kieuna. Kakaraeun teuing cenah di lingkungan karaton aya jurig anu ngariliwaan sagala rupa. Ngaleungit geuningan. Aya jurig. Nya jurig. Bet kakaraeun teuing aya ririwa anu nemongan. Kituna teh bari guragi we ninggalkeun pakarangan gancang asup ka jero imah. Radawe sieun eta Patih Arya teh aya nempo ririwa anu nemongan mah. Asa aneh teuing, sabab sadar ieu macan kabejakeun aya anu manggihan jurag-jurig kitu kangaranan di tempat rame di lingkungan karaton. Barang tepi ka imah kasampak Nyimas Martini teh keur ngeukeweuk nu jadi anak nyaeta Den Suta. Kawas anu ngamukasieun, ugoe pikeun eta Patih Arya ge kaget. Nah aya naon cenah? Kunaon maneh Martini? Nah kawas nu sieun ningali akang teh eta budak mah di kekeuweuk. Belain sieun ku akang. Tapi abi teh soak ningali jurig di luareun kamar. Ningali jurig naon ari maneh nya Martini? Jurig awewen akang. Malahan maka tempo bukna teh mani ngagebahi panjang samet keuneng. Tuluy seuri mani nyekik pikasieunun. Los we ngaleungit du kating ka mana? Ai. Alah. Anak itu mah sarua jeung nu katingali ku akang. Pugu akang asup ka jero teh lantaran sieun. Nya sarua akang ningali jurig. Aneh pugu oge kapan? Ieu teh tempat rame. Can kabejakeun aya nu kungsi manggihan jurig tapi ayeuna bet aya nu nemongan sagarupa. Ari jurig mah teu mungguhing di mana-mana. Meureun peueur parang we ngawenehankeun. Ayo ulang ka kamar. Geus motong di dieu kapan geus beuting yeuh. Urang sare keun ulah sieun. Nya mangga Kang. Ayo Jang. Aya si bapak ieu nama. Nya urang sare. Anya mak. Laras moal aya jurig deui mak. Moal Ujang. Moal naon? Hayulah sieun. Atuh tiluana teh arasup we ka jero kamar. Pating goledag we salare. Sok sanajan kebek ku rasa kakaget jeung kasieun. Tapi akhirna mah tiluana teh salare we tibra. Tilem dina impiana sewang-sewangan kerek patarik-tarik. Di luar kayaan sepi jembling ukur para prajurit we anu keur tugur ngajaga keamanan karaton. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang catureukeun isukan. Kira-kira wanci patak cawed Den Suta anakna Patih Arya teh ngaradak-ngaranapan kajadian anu aneh. Katempo pupurungkutan bari tutuju keluar kawas manggih kasieun. Hari anu ditunjukna teh kalebah handapeun tanggal palem. Itu saha mak? Mani pikasieunun kitu. Nah naon Ujang teh? Aya nu kawas mak. Buukna panjang molototan ka abi mak. Nyi Martini maneh kaget. Da pugu dihalanapeun tanggal kalem teu weuh jelema weuh sasaha. Ngan boa-boa cenah Den Suta teh tetempoan anu teu praruguh. Bisa wae cenah nempo jurig anu kungsi nembongan tadi peuting. Nah, da aya naon dihanapeun tanggal palem mah Ujang.
Nah bener ninggal naon atuh ujang teh. Ih, itu mak. Aya nu kawas emak rambutna panjang tuh molototan ka abdi. Pepolotot. Bari nyangerengan mak. Abi mah sieun. Geus ulah ditengalikeun. Ayo ayeuna urang ka jero. Cek ni Martini kura-kira mawa anakna diasup ke jero imah da salempang Inggris. Eta jurig teh ngaguna sika atawa ngeganggu kanu jadi anakna. Geus aya di jero imah mah den suta teh henteu sieunun secara tadi keur di luar pupurungkutan. Atuh eta Nyimas Martin teh regreg sabab kiwari mah cenah geus teh sieunun. Ngan sesakali maneh teh ngaliekan ka lebah tangkal palem. Bisi-bisi nyawe cenah aya curig anu nembongan. Tapi barang disidik-sidik diperhatikeun kasabeuneureun eta tempat puguh eueuh sasaha. Aneh da di luar teh eueuh sasaha. Tapi nah anak aing teh kawas anu sieunun nempo awewe cenah nubukna panjang bari molototan. Nya geus masalah deui pasti jurig nu tadi peuting nying sieunan. Jadi teu aman ayeuna mah. Aya jurig geuningan. Cek Nyimas Martini bari ngahulong ngemikiran. Nah cenah kiwari mah aya jurig anu ngaririwaan nying sieunan segala rupa. Terila torojol Patih Arya anu rek indit ka karaton. Barang ningali pamajikanna hulang-hulang pok atutumanya. Kunaon kawas anu keur bingung hulang-hulang kitu? Abi mah sanes bingung Kang puguna mete aya kajadian anu aneh. Anak urang ningali jurig anu teu-teu nemongan ka urang. Jurig kumaha? Nya naon atuh maneh teh Jang? Aya kawas si emak rambutna panjang terus molototan ka Ujang. Ai. Anak itu mah eta jurig teh geus ngaganggu yeuh. Ngaganggu ka urang. Nya tuh Kang, teteh geuning aya jurig sagala rupa. Nanti mana nya teh jurig teh? Nya ka teuing. Anu jelas, lamun eta jurig tuluy ngaganggu, kudu diusir yeuh. Laras Kang kada saenggana ningali beurean jalma anu bisa ngusir eta jurig anu bisa lempang. Kapan tadi ge den sutara pikeun kasoakeun Kang? Bisi nembongan deui. Nya tenang. Ayeuna mah akang ngade ka karaton. Engke balik ke karaton. Akang bakal majalma anu bisa nyangkalak atawa ngusir eta jurig. Patih Arya bari rek ngarewas we init ka karaton. Kan kakara oge sababaraha lengkah. Dikeroan di ku Nyimas Martini sabahap anakna teh nyebret panas. Panonna melotot kawas anu pikasieun atuh mata kreuwas. Ulah kaangkat Kang. Anak urang ieu kunaon yeuh? Awak kana panas kieu. Panonna mah mureleng. Ai nya kunaon atuh? Alah kunaon Jang? Kunaon ieu teh? Tak teh hanteu nemalan panonna beuki melotot we pikasieun mencrong teu seukeut ka Patih Arya kawas anu ngemuka ceuceup jeung kangewa. Puguh we atuh eta Patih Arya teh maneh ranjuk kaget. Nah kunaon cenah den suta anu jadi anakna teh? Karanapan kajadian anu aheng anu aneh mata kreuwas. Silakan Nyai. Wabah anak urang teh kasurupan ieu teh. Nya kumaha tuh Kang? Eta mani molotot kitu ka akang kawas anu keleuheut jeung ngewaheun. Nya mani batak pikasieun Kang. Sat eling Jang eling. Kunaon ieu teh? Kunaon Jang teh? Cik Patih Arya nyobaan tumanya deui eta budak teh hanteu nemalan deui ngabetem we ukur panonna we nu molotot pikasieun. Silakan Nyai. Nya anak urang teh geus kasurupan yeuh. Halah. Hei, saha sia? Anu sumurup sumelindang dina awak anak aing. Cik Patih Arya kiwari mah tumanyana teh ditujukeun ka nu sumurup sumelindang dina awak nu jadi anakna. Katempo den suta teh nyeh seuri. Panonna molotot dewe ka Patih Arya. Tekung sila kadenge cacarita. Ngan matak kaget matak aneh kiwari mah suarana teh lain suara budak. Tapi suara hiji awewe anu pikeun eta Patih Arya mah ranjuk kaget. Asa kungsi wawuh kana eta sora teh. Tapi saha cenah? Ngong kadenge cacarita. Nangis poho ka aing. Nangis poho ka aing maneh teh. Na teu inget kana kajadian sawatar waktu ka tukang. Ieu aing. Anu geus diancurkeun hirupna ku maneh. Awewe anu geus dicacampa kahormatanana. Ngalaman kasiksa. Nalangsa. Dasar
Maneh mah Arya lalaki bejat. Itu cek eta suara teh puguh we atuh pati hari teh manehna teh maning ngahulang kaget. Nah saha cenah eta awewe teh? Inget-inget kejadian geus karandapan, sawatara waktu ka tukang da puguh kapan manehna mah karesepna nganyeri jeung ngaruksak awewe. Ngan bae naha saha ieu awewe teh? Tahang tu cenah jelas nu sumurup anu sumelindang di neraka nu jadi anakna teh. Meureunna awewe nu geus kungsi di nyeri dicecampah kahormatanana ku dirina. Nah saha atunya anu sumurup ke anak aing teh? Buari diwana datang balitungan ka aing. Kesahanya kulantara aing teh kapan geus loba teuing nganyerikeun ngarusak awewe. Alah jadi poho tapi keun ku aing bakal ditanyakeun we. Nah saha cenah ieu awewe teh? Itu cek rendas hate pati Arya gancang tumanyawe ka eta anu sumurup jeung sumurindang kana awak anakna teh. Nah saha cenah mitra? Nah sa maneh teh euy? Bete capek sarupa kitu ka dewek deuleu. Hayo, geura bejakeun sangaran maneh. Montong coba-coba ngaganggu ka anak aing deuleu. Aing pati Arya, jalma nu pada mika serap jeung bae sieun deuleu. Maneh geus poho maneh mah ka aing teh. Bener-bener dasar laki kurang ajar. Aing ayeuna moal ngabejakeun saha-saha aing sabenerna, tapi teu mimiti ayeuna kahirupan maneh teh moal tentrem. Bakal narima wabales di aing, bakal narima wabales ya. Montong cacape ka mana karep ya. Keur dewek si Arya mah rek sieuneun deuleu. Ayeuna mah sok geura keluar tina awak anak aing. Montong erek ngaganggu bisi cilaka deuleu. Ia bakal dicangkalak, diasupkeun kana kendi deuleu ku dewek. Bisa naon maneh teh Arya? Kapan maneh mah bisa teh ukur ngaguna sikah jeung ngaruksak awewe ngagadabah kahormatanana? Sok ai bisa mah sing hareupan aing deuleu. Usir aing. Pati Arya teh atuh manehna teh jadi ngahulang da puguh ukur ngagosong ku da puguh nya manehna teh bisa naon. Sabot keur ngahulang kadenge eta Den Suta teh cacarita deui. Montong ngahulang kawas nu bingung sia Arya. Keur saheulanan aing bakal ngejat tina iraga anak sia. Saben incer ku aing mah lain anak sia jeung pamajikan sia, tapi sia sorangan deuleu. Rasakeun najan maneh nyorang kabagjaan jeung kasenangan di karaton, moal kali lagi bakal hancur dihancurkeun ku aing. Cacap cacarita kiwari mah Den Suta teh kawas anu biasa diwe panonang geus hanteu malotot, awakna hanteu panas. Berjing ngadenge cacarita ditujukeun kanu jadi bapana. Aya naon ieu teh, Pak? Nah, yuk. Abi teh di carepengan kieu. Geus sadar maneh teh Jang. Puguh maneh teh ka sarumahan euy. Alias kasurupan. Syukur aing geus cager mah. Nya, syukur anak king. Teteh geuning geus cager maneh teh. Ngan saha nu bieu teh, Kang? Nah, bet kawas anu sacarita ditujukeun ka Akang. Oge boga maksud anu tangtu. Kateuing buku ge. Kateuing ting saha? Terus terang Akang teu ngarti. Henteu wawuh ka eta anu sumurup ka anak urang. Tapi basa di Bandungan ku abdi teh, Kang. Caritaan teh jelas. Ngancam-ngancam ka Akang. Sabab Akang teh cenah geus ngancurkeun ngarusak campah kahormatanana. Buah-buah ririwana jalma nyawa noja anu geus dicacampah kahormatan ku Akang. Coba inget-inget nasa, Kang. Nya eta ting duka saha? Akang ge poho deui. Meureunan bakal tingkul bawe awewe nu geus jadi korban. Tapi nya kana sorana Akang teh kungsi wawuh. Kan sahanya lah. Kituna Akang teh kedah milarian jalma anu bisa. Sabab jelas eta curig teh ngancam ka Akang. Bakal balitungan cenah, Kang. Nya, tapi Akang ge moal cicingeun. Ayeuna keneh Akang rek karaton. Akang rek badami neangan jalma anu bisa. Sawa bisi ngaganggu deui ka keluarga kurang.
khusus nama ngajaga keselamatan akang. Hanya sabab eta jurig teh geningan ngancam-ngancam ke akang. Tujuan nama jelas, perhitungan ke akang. Hanya geus, ulah salampang ulah sieun. Akang bakal usaha pikeun ngungkulan ta jurig. Bet aya ya be. Hanya tuh akang mah, kitu teh ya, pagawean akang anu sok nganyerikeun awewe. Lo bangulinkeun awewe, dah meureun ieu teh akibatna Kang. Oh gandeng, geus gandeng. Geus aya nama-damana naon? Akang ini ka karaton. Kitu cenah cik eta pati Arya teh mah henteu kiwari mah gora-giri we. Pikeun neruskeun di lampahna rek ngajujuk ka karaton. Sanggeus tepi ka jero karaton sakumaha biasa pati Arya teh digawe we heula. Kan bae geus sering se barang gawe. Maneh teh nyaritakeun kajadian geus karanapan ka sobatna nyaeta Senopati Wirayuda. Puguh we pikeun eta Senopati Wirayuda teh kaget. Nah cenah bet aya jurig segala rupa kapan selari ieu mah teu kacaturkeun aya nu kungsi manggihan jurig atawa ngawenehankeun aya jurig anu nyingsieunan. Ngan basa dibejakeun cenah lamun eta jurig teh jelas ngancam-ngancam ka Patih Arya. Kok kadenge eta Senopati Wirayuda teh cacarita. Kitu ku tante Gusti Patih. Aneh atunya. Kan jelas eta jurig teh meureun ngaganggu ka Gusti Patih. Moal kitu nya. Awewe anu geus kungsi deui nyeri terus nepikeun ka gantung diri. Nelasan maneh. Ayeuna jurigna datang pikeun balitungan. Coba inget-inget. Puguh ting saha euy. Poho deui euy lah. Kangaranan lain hiji awewe atuh euy geus loba ratusan awewe anu geus jadi korban. Ngancan kungsi aya nu kabejakeun mah nepikeun ka maehan maneh. Puguh dewek teu ngarti. Ngan jelas asa wawuh kana sorana mah eta teh. Ngan ting saha euy. Lamun kitu mah kudu siap-siap yang hareupan eta jurig. Da pasti eta jurig teh bakal balitungan. Kumaha lamun Gusti Patih teh keur sari dicekek. Alah, montong yang sieunan sia. Lain yang sieunan. Sabab sok aya kabejakeun cenah. Nu kitu mah sok nyekek. Kabayang. Lamun beuheung Gusti teh dicekek, meureun teu bisa napas. Lamun bebogaan Gusti dicekek, moal teu seueul. Alah, moal teu nyalak nepikeun kana angen. Leuh ukur cekek kungku kemalamun diwetos catarikna. Atawa dirameus sikina alah. Moal teu. Geus kabayang we ku abi mah. Nah, ari sia Senopati. Kalah ka anjing sieunan heula. Puguh dewek teh keur sieun. Inggis eta jurig teh bener ngabuktikeun kana omonganna euy. Kumaha anu balitungan teh ku cara anu aneh we kangaranan jurig. Ku kituna sugan maneh beguk euy pikeun ngusir atau jangkalak. Terus terang keur disim abdi mah. Najan dari ilmu gelut mah moal kurang. Ku jelema mah moal sieun. Tapi ari yang hareupan nu kitu mah terus terang we. Terus terang pokona mah lah. Nya terus terang. Teu bisa Gusti. Kumaha atuh nya euy? Sugan teh maneh beguk. Cik kira-kira mana anu ngarti kanu karar itu euy. Anu bisa ngusir bangsa riwa, bangsa lemut, bangsa jurig. Satunya. Sugan ke Mamang Lengser. Sugan Mamang Lengser bisaeun. Pangaran Ari Kolot masuk aya we meureunan. Boga jangjawakan we mah. Atawa boga keahlian. Pikeun nyangkalak jeung ngusir jurig. Asa kampek. Tepungan ku maneh sia. Hina keneh Wirayuda. Siapa dewek masieun ke peuting eta jurig teh datang deui. Komo lamun nu kumaha tadi bejakeun dewek keur sare terus beuheung teh dicekek atawa ngome bobogaan dewek euy. Sieun dibenyeng we atawa dirameus. Alah geus kabayang meureun kabayang. Aya kasieun oge geuning Gusti Patih teh. Hanyakeun disim abdi bakal nepungan Mamang Lengser.
Senopati Wirayudagu lagi ruwe nepungan mamang lengser anteli langis joa deui. Atuh pati haria teh bungaheun pok kadeng kita carita. Mamang lengser. Syukur datang ka dieu. Pugu ya kuring hayang gancang-gancang nyaritakeun kejadian tadi. Aya kejadian aneh pugu ge. Tadi teh anak kuring nyata si Suta kasurupan ku jurig anu ku ngeusi kapanggih. Tadi penting ku kuringnya pamajikan. Tah basa ditanya eta jurig teh jelas rek malas pati, rek balitungan nganu keting saha eta jurigna. Ku kituna mugi wae mamang teh ngabantu pikeun ngungkulan eta jurig. Janten kitunya teu sangkia atuh bet aya kajadian anu araraneh segala rupi. Ke nah jurig naon eta teh? Jurig lalakina, jurig awewena. Amun teu salah mah cenah awewe pasti ge da nyebutkeun kuring teh cenah anu geus digunasika digadabah kahormatan. Dicacampah tak kitu. Amuing. Kitu kutan teh. Jadi eta ririwa awewe anu geus jadi korban Gusti meureunhan. Bener pisan rumasa. Nya ari dipercanten mah. Mamang teh sok eta oge. Ari ngusir bangsa lembat lemut mah. Mangga. Bade iraha. Nya eta ngusir atau jangkalak curigna. Leuwih kancang leuwih hade nya kudu guru ayeuna we aya keneh. Sabab inggis ngaganggu deui ka anak ti pamajikan, khususna ka dewek. Kumaha lamun dewek teh dicekek atawa anu ceuk si Senopati mah tadi dikacau, dicekek kebogaan lah. Kabayang we. Ambuing. Nya mangga. Mangga we atuh ayeuna urang bujeng ka itu. Supados eta jurig teh enggal kacangkalak gancang katewak. Nya ayo ayeuna keneh. Mane Senopati milu. Mangga Gusti. Abi hoyong ngiring. Penasaran. Kumaha ieu Mang Lengser dina nyangkalak eta jurigna? Jurig awewena. Ayo Mamang. Pokona lamun Mamang geus bisa nyangkalak eta jurig, dewek sakaluarga leupas tina gangguan eta jurig. Pasti Mamang bakal diberi hadiah anu gede. Henteu kitu. Margi ai Mamang magaduh kewajiban. Nya kanggo ngabdi ka Gusti Pati. Melaan Gusti Pati najan teu dipasihan hadiah oge. Bakal sejanga bantos. Nya syukur rek kitu mah. Ngan pokona bakal diberi hadiah. Ayeuna keneh urang ka itu. Eta jurig teh tadi teh cenah cicing dihandapkeun tangkal palem. Sugan we eta tempat teh marubakeun panyicinganana. Mangga Gusti mangga. Mitra kaum dangu atuh ari geus karuhan kitu mah. Di luar teh bring wae kaluar ti karaton rek ngajugjuk ka imahna Pati Arya. Wae tak keneh cenah Mamang Lengser bakal nyangkalak eta jurig euleuh mitra. Waktos naparantos hatenya kapan sageula urang tuna jajara carita Ratu Cerit Warajit Malaswati duka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganuhunkeun dina sadaya perhatosanana. Punten dina sagala kakirana mang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.